Sun. Wilujeng enjing pemirsa. Patepang deui sareng abdi Nasifa Nela Zahra. Sareng abdi Aldo Alhambra. Abdi sareng Aldo bade ngawartakeun berita ngeunaan pendidikan. Dina masa pandemi ieu, pemerintah nyarankeun masyarakat henteu ngabingung pikeun memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Di sejumlah sekolah kapaksa ngalaksanakeunana dina jalur daring atawa online. Kaasup di sekolah SMKN hiji Bogor, salah sahiji sekolah menengah kajuruan negeri anu aya di Bogor ieu ngalaksanakan PPDB jalur daring atawa online. Pelaksanaan PPDB jalur online ieu dibagi jadi 2 periode. Kahiji dilaksanakan dina kaping 8 Juni nepi ka 24 Juni 2020. Pikeun jalur afirmasi atawa KETM, jalur perpindahan, jalur prestasi nilai rapor nu alus, jeung prestasi kejuaraan nu geus diraih. Periode kedua dilaksanakan dina kaping 25 Juni nepi ka 10 Juli 2020. Pikeun calon peserta didik anyar lamun ngadaftar dina periode kahiji satuluyna henteu lolos, calon peserta didik anyar teh bisa ngadaftarkeun deui dina ka PPDB anu periode ka-2. PPDB waktos ieu parantos dilakukan secara daring atau online, di mana engke calon peserta PPDB tiasa login sareng ngisian data dina aplikasi PPDB. Teras pilih jalan pikeun ngadaftar sareng masukkan syarat khusus engke pemilihan PPDB bakal ditampukeun ku guru besar SMKN hiji Bogor. Sareng langsung dilaporkeun ka kantor pendidikan anu bakal diumumkeun secara daring atau online. Abdi Nasifa Nela Zahra Sareng abdi Aldo Alhambra. jeung salapukru undur diri. Hatur nuhun. Wilujeng Wilujeng sampai.